Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wa ba'du, wargi-wargi sedayana tepang deui dina ieu kesempatan insyaallah simkuring bade neraskeun hanca logatan kitab Sulamun Taufik versi Sunda bagian anu kaopat. Mangga urang sami-sami kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah jeung ari maknana kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Anta alama eta yen nganyahokeun anjeun. Wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun. Wa tu'mina jeung imankeun anjeun. Wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun. Allah ma'buda kana yen teu aya anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu kajaba Gusti Allah al wahidu anu sahiji al ahadu tegasna anu tunggal al awwalu anu mimiti al qadimu tegasna anu heubeul teu aya mimitina al hayyu anu maha hirup al qayyumu anu maha jumeneng kalawan datna al baqi anu langgeng ad-daimu tegasna anu langgeng salalawasna al khaliqu anu nyiptakeun ar-razzaqu anu maha ngarizkian al alimu anu maha uninga al qadiru anu maha kawasa al-fa'alu anu maha midamel lima kana perkara yuridu anu karep Allah tegasna ma ari perkara syaa anu ngersakeun saha Allah Gusti Allah kana eta pasti bukti ieu perkara wama jeung ari perkara lam yasha anu teu ngersakeun Allah lam yakun eta moal bukti ieu perkara wala haula jeung teu aya daya upaya pikeun nyingkahan doraka wala quwwata jeung teu aya kakuatan pikeun bakti ka Allah illa billahi kajaba ku pitulungna Allah al aliyyi anu maha luhur al azimi tur anu maha agung mausupun anu disipatan bikuli kamalin ku sakabeh sifat kasampurnaan munazzahun anu dibersihkeun an kulli naqsin tina sakabeh sifat kakurangan laisa teu aya eta tetep kamislihi saperti pantarna Allah syai'un ari hiji perkara wa huwa jeung ari Allah as-sami'u eta anu maha ngadangu al-basiru tur anu maha ningali bahwa tuluy ari Allah al-qadimu eta anu maha heubeul wama jeung perkara siwahu salianti Allah hadisun eta anu anyar wa huwa jeung ari Allah al-khaliqu eta anu nyiptakeun wama jeung ari perkara siwahu salianti Allah makhlukun eta anu diciptakeun wa kalamuhu jeung ari kalamna Allah qadimun eta anu heubeul teu aya mimitina kasa iri sifatihi sapertikeun sasesana pirang-pirang sifat-sifat Allah lianahu karna saestuna Gusti Allah subhanahu maha suci Allah mubayyinun eta anu ngabedaan li jami'il makhluqati kasakabeh pirang-pirang makhlukna Allah fi zati dina zatna wasifati jeung dina pirang-pirang sifatna wal af'ali jeung dina pirang-pirang pada melanana wallahu a'lam bishawab.